Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, illa idza ta'allama, kajaba di mana-mana mempelajari eta jalma minan nujumi, tina ilmu perbintangan, qadroma, saukuran perkara, ya'rifu, anu apal man, bihi kana'ma, al-qiblata, kana kiblat, wa awqatas sholati, sareng kana waktu-waktu sholat. Payajuzu, maka kenging naon dzalika, eta mempelajari ilmu nujum. Illa idza ta'allama minan nujum biqadri ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatas shalah, payajuzu dzalik. Kecuali cenah di mana-mana eta jalma teh mempelajari ilmu nujum saukuran anu bisa diketahui arah kiblat jeung waktu-waktu sholat, maka eta kenging dipelajari. Panceuk kamarima mempelajari ilmu nujum teh naon? Teu kengingnya. Nah, jadi lamun teh mah mempelajari ilmu nujum teh ilmu palak saras namanya. Saukuran urang apal kiblat jeung waktu-waktu salat mah teu naon, sok bae gitu. Sabab mengetahui arah kiblat sareng waktu-waktu salat pan eta penting saras nama. Gitu. Sebatas gitu. Jadi sanes sebagai ramalan gitu. Akhirnya kanggo ramalan mah jelas teu kenging. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, sareng adapun ari mempelajari ilmu kedokteran, payajuzu, maka eta kenging ilmu tib, li'annahu, lantaran sanyana ari ilmu tib, sababun eta hiji sabab, minal asbabi, tina sababaraha sabab, payajuzu, maka kenging naon ta'allumuhu, belajar ilmu tib, kasairil asbabi, seperti sakantuna sabab-sabab. Faqad tadawa, dan nyata tos berobat saha an-nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Kangjeng Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wa qad hukiya, sareng nyata parantos dihikayatkeun, Anis Syafi'i, ti Imam Syafi'i, rahimahu, muga ngarahmat ka Syafi'i, saha Allah Ta'ala, annahu, sanyana ari
As-Syafi'i qala eta tos nyarios As-Syafi'i al ilmu ari ilmu ilmani eta aya dua ilmu ilmu fiqhi ari ilmu fikih lil adiyani eta pikeun agama wa ilmu tibbi sareng ari ilmu kedokteran lil abdani eta pikeun badan wa ma sareng ari perkara waro adzalika sapangkereun ilmu fikih sareng ilmu kedokteran bulgotu majlisin eta mainan majlis ta ayeuna mah ngabahas tentang ilmu kedokteran. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu jeung adapun mempelajari ilmu kedokteran kenging eta mah sabab eta mah nyata kan ilmu kedokteran mah benten sareng ilmu perbintangan sabab di ilmu perbintangan mah aya hubunganna sareng ramalan gitu. Naon sababna kenging li'annahu sababun minal asbab lantaran ilmu kedokteran mah mangrupikeun hiji sabab tina sababaraha sabab tuh kulantaran kitu payajuzu ta'allumuhu kasairil asbab maka kenging mempelajari belajar ilmu kedokteran mah sapertos sebab-sebab anu sanesna. Faqad tadawan nabiyyu sallallahu alaihi ta'ala wasallam malihan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam oge tos berobat gitu sabab ari berobat mah memang dipiwaran tadawau ibadallah maka aranjeun kudu berobat wahai hamba-hamba Allah sabab berobatnya merupakan sabab wa qad hukiya anis Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih kantos dikayatkeun yai kayate katampi ti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih annahu qala al ilmu ilmani ilmul fiqhi lil adiyan wa ilmu tibbi lil abdan kasauran Imam Syafi'i ilmu teh aya dua aya ilmu fikih pikeun ngurus agama ilmu kedokteran pikeun ngurus badan ilmu fikih upami teu ilmu fikih berarti salat oge nya rada sesah gitu sabab dina masalah ilmu fikih yakni ilmu puru itu aya cabang-cabangna upami henteu diatur ku ilmu fikih maka sesah margi Kangjeng Nabi mah dina masalah salat ge mung ngadawuh sallu kama ra'aitumuni usolli
sok aranjeun salat, aranjeun kudu salat sakumaha aranjeun ningali kaula salat. Kumaha prak-prakanana kahiji ari urang mah jelasnya tos tetepang sareng Kangjeng Nabi teh tika jabi melalui para sahabat nu ditampi ku tabi-tabiin teras suka dia gitu nya. Tau upami teh aya pembukuan men gitu. Dina masalah fikih terutami mazhab anu opat itu. Nya kitu dina ilmu kedokteran. Kapan berobat teh pastinya ke saha? Ka dokternya. Ka dokter gitu. Malihan mah di mana-mana tos aya obat ge kan kedaya resep utami nama anu kentanan obat-obat nu keras mah itu. Tu sagawa ya itu. Wa ma wara'a dzalik bulghatu majlisin. Tah, disagedeungeun eta mah disagedeungeun ilmu fikih sareng ilmu kedokteran eta mah mainan cenah. Mainan anu sok diwadulkeun dina majlis-majlis. Wallahu a'lam bishawab.